Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sunda Mangga. Lur, ayeuna masuk ke part katilunya ngabahas tentang pejabat anu merakyatnya. Jadi tonton yang ke videonya. Untuk video-video sebelumnya seperti biasanya lihat we di deskripsi kayak linknya, tinggal diklik we. Atau bisa klik di nya gitu. Atau bisa cari oge di beranda keluarga Melki, kayak cari di playlist, cari kayak di dinya. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Video ieu nya kalau misalkan bermanfaat, minta di share we nya. Jadi mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi oge. Terus itu ya. Mangga enak mah wilujeng we nya nonton. Siapa mau sampai sedang ningali nonton sok ayahnya dinu memasuk ningalian dina media sosial teh anu non sih eta geuningan nih si ngomong teh anu bersosial geuninganna sosial kumaha ieu teh nu merek anu iya gitu kanu teboga gitu merek gitu. Rasa mau meninggalkan itu teh halus eta teh jadi eta teh lain sekelas lain maksudna lain jelema biasa-biasa. Saha ieu saha? Eta geuning saha ngaranna teh poho deui. Pejabat nah. Beunghar. Heeh, anu beunghar geuninganan sok merean. Eta mah ieu meureunna. Kang Deddy Mulyadi. Oh, eta teh urut etanya. Bupati Purwakarta, 2 periode itu teh. Hebatnya. Ayeuna teh anggota DPR ya mah teh posisi. Tah, mama resep eta teh. Naon? Resep jiwa sosialna. Gede jiwa sosialna teh teu ningali ayeuna. Naon teh teu ningali ayeuna nu kumaha gitu. Pokona mah resep lah sok geura tingali ke kumaha. Nya pake apa gitu dah. Resep mama gitu teh. Ayeuna pejabat mah gitunya sebenarnya terlepas ayeuna misalkan eta pejabat cari panggung misalkan nya cari misalkan akeun nyalonkeun gubernur atau kumaha sebetulna mah terlepas dari eta gitunya naon anu dilakukeun contohna Kang Deddy Mulyadi gitunya anu dilakonan kumaha alus mah positif gitu jadi eta teh bisa ngabangun aura positif ka kabeh ada naonan neangan panggung di teteangan panggung mah di tukang bakso panggung joget lain maneh tah panggung eta panggung maksudna mah gitulah jadi poho deui ngomong teh maneh mah lagi maneh mah atuh udah ngomongkeun panggung jadi di panggung jadi kan cenah naon ayeuna pejabat gitu jadi memberikan aura positif oge terlepas misalkeun yeuh pencitraan naon-naon kembali daripada ayeuna pejabat anu cicing wae anu teu ngalakukeun naon bener teh gaji we gede gitu jadi aya efekna lah penting mah bagi gitu jadi kudu bukti nyata lah gitu kudu aya bukti nyata gitu bener resep ngomong siapa nih eta mama panggil lah teh kayak panggil jeung yang panggil mun aya milik aya panggil aduh jadi bener lah jadi kumahanya contoh tapi mah teu kudu kitu wae nya urang jelema anu biasa-biasa anu susah gitunya bisa berbagi lah bisa. Gitu lamun misalkan teu ku duit ku tanaga bener ku tanaga ku seuri ku senyum ngajak seuri betul lagi tos itu mah jawab lagi maksudna ku ngajak ayeuna non ngajak batur jadi bisa seserian terhibur gitunya eta kan salah satu ibadah lah eta oge gitu. Ibadah tanpa ke urang mah mungkin ayeuna kitu heula mudah-mudahan bisa ngahibur gitu. Tah kahareupna misalkan urang teh aya milik aya rezeki. Kahareupna eta belagi mah. Mah jiga si oneng pikir teh. Gitu. Kahareupna jaga urang ke boga milik rezeki gitu. Jika Deddy Kang Deddy Mulyadi gitu nya urang atau jika pejabat lah urang hok jaga apa jadi anggota DPR atau naon. Amin. Amin. Tah jauh kita pokoknya jika nu mau jauh gitu lah nyontokeun tah urang teh anu di luhur teh paduli anu di anu di eta ngalus men paduli gitu tah manehna teu ngarasa urang yo gitu boga jabatan gaji gede untuk kitu pan manehna jadi terlepas ayeuna misalkan pujian atau kumaha
Ngaranna ieu mah ngaranna urang arek bener mah nya ieu loba Sok loba. gangguan anak gitu Gangguan naon? ibarat urang rek ka surga ieu rek ka surga loba jalan teh lempeng bolak-belok rintangan kitu kieu jalan ka neraka mah babari. Heeh, bener. Kan gitu jalan pipi panarakeun mah babari. Banyak aku ngomongkeun batur kayaknya. Tah, ku gibah teh. Urang geus ngomongkeun batur teh. Lain ieu mah. Mana ieu urang? Hah? Ngobrol ieu mah. Bae pokona mah positif we nya yang ngobrolkeun gitu. Nyaho, oh itu cokot positifna, ya siga tadi di Nustika cokot positifna ya ya. Nya Positif. lain. Didinya. Jadi heula. Tuh. Jaga we lah Mana gimana. mah. Resep we mah mada. Siga kitu talus pejabat-pejabat teh. Nah, mungkin ada pejabat lain oge aya gitu nu kitu teh ngan urang kabeneran anu nyaho Eta, gitu. Jadi bener. cokot we nu alusna gitu nya ke urang mah. Nyaho cokot nolosna butut naman tong dicokot atuh. Nusulanya Capek. yang capek ini nyir betul yang modal Si anjing. Bau paingan. seperti mana namanya